Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana, kumaha kabarna? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Patepang deui sareng Bu Guru dina pangajaran basa Sunda. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran bahasa Sunda. Sate acan ngawitan diajar, hayu urang maca doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dina denget ieu, Bu Guru bade ngadugikeun materi ngeunaan ngaran rupa-rupa pakaka sakola. Mangga siapkeun heula buku tulis, patlot sareng pamupusna. Pada kesempatan ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang nama jenis-jenis perlengkapan sekolah. Silahkan disiapkan dulu buku tulis, pensil, dan penghapusnya. Ngaran rupa-rupa pakaka sakola diantarana hiji buku 2 patlot pensil 3 kantong tas 4 wadah patlot tempat pensil 5 pamupus penghapus 6 jidar penggaris 7 patlot gambar pensil warna 8 pulpen 8 buku gambar 10 panyerut rautan. Tah ayeuna Bu Guru bade masihan tugas kanggo hidep. Tugasna nyaeta pek sebutkeun 10 ngaran pakaka sakola bari tuduhkeun barangna. Tuluy dokumentasikeun kana video. Engke hasil videona pek kirimkeun ka guru basa Sunda hidep. Nah sekarang Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu sebutkan 10 nama perlengkapan sekolah sambil tunjukkan barangnya. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk video. Hasil videonya silahkan kirimkan ke guru bahasa Sunda kalian. Alhamdulillah materi dinten ayeuna parantos rengse. Mugia barudak sadaya tiasa paham kana materi nutos didugikeun ku ibu. Hatur nuhun. Alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak Bu Guru semua bisa memahami pada materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.